sonten wilujeng ngadangukeun. Mana teh nu nambah deui biasa sok aya nu nambih wae. Duh kai kita can nu nambih ge teh masih wareg keneh. Anu di Jonggol teh saha eta teh nu Jonggol teh anu di nanti di pasar pasar kambing. Oh, eta nu pasar kambing eta teh duh hilap deui atuh. Pokoknya mah wilujeng sonten wilujeng ngadangukeun nya gitu. Siga nama ayeuna oh nya anjing ge tiasa ieu nya tiasa sareng Kang Dedi dina acara SGP nyaeta naon teh aduh kuningannya aya loba pikiran kieu kadang sepoho. Situs Gupai Pasundan Radio Samhan Jakarta. Tah. Sakali deui Kang Dedi nyuhunkeun kangge kawagi-wagi piduana, ieu mah piduana kanggo murang kalih Kang Dedi nya istri anjeunna yuswa 14 tahun ayeuna teh nuju di Rumah Sakit Primaya atau napi Primaya Hospital Bekasi Timur di ruang ICU parantos bade 5 dinten eta wengi teh kritis gitu nya kritis teu tiasa nanaon ngan ukur naon teh soca hungkul rada ieu janten nya kritis lah gitu kan mau kamari mah tos denyut jantungna teh tos aya sabaraha detik gitu nya mati gitu kan nah, maksudnya teh teu aya nah ayeuna nyuhunkeun piduana we kangge kawargi sadayana nya mugia sing aya ijabah atanapi naon teh ijabah ti Gusti Allah nya mudah-mudahan itu keajaiban nu Allah paparin mudah-mudahan tiasa aya keajaiban kangge ka ulang kali Kang Dedi namina Fidelia Imarah yuswana 14 tahun bade 15 nya bade 15 mugia sing dipaparin sehat deui anjeunna teh ayeuna teh nuju nanti panyawatna teh jantung sareng paru-paru nya nyuhunkeun sekali nyuhunkeun piduana hatur nuhun nu parantos ngaduakeun kangge ka wargi-wargi anu aya di Radio Samhan oge anu aya di media sosialnya nu di YouTube oge anu aya di Facebook Kang Dedi Kosmo hatur nuhun pisan piduana nya engtos seueur pisan ngadaroakeun murang kali Kang Dedi Fidelia Imarah mugia sing dijabah aya keajaiban sing sehat deui amin amin ya robbal alamin atuh ieu mah sigana mah langsung Kang Dedi ge pamitnya pamit insyaallah pamit pareng enjing teh sapatepang deui sareng Kang Dedi dina acara SGP Radio Samhan Kang Dedi sareng Neng Eci bade pamit heula nyuhun hapunten bilih aya kalepatan di Kang Dedi nya nyuhun hapunten pisan hatur nuhun kangge kawali-wali sadayana nu parantos ngarojog ieu acara seni Sunda nya acara seni Sunda ti Radio Samhan atur nuhun pisan nya mugia sadayana aya dina kaayaan sehat walafiat saatos acara ieu urang tiasa ngadangukeun ngadangukeun dakwah senja anu bade disangakeun ku Bapak Ustad Kusno tong ka mana-mananya sami-sami urang dangukeun dakwah senja anu bade disangakeun ku Pak Ustad Kusno mugia janten pepeling kangge ka urang sadayana kang ilmu kangge urang sadayana ngajalankeun hirup urang kapayuna amin amin ya rabbal alamin Kang Dedi sareng Neng Ici pamit hatur nuhun wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semuanya. Salam sehat dan terima kasih sekali lagi. Saya Kang Dedi.
Mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi